Malam Jumat nama ngan urang we dua anu ayat teh. Kembali atuh sing ikhlas. Boa marane nama keur migawe. Digawe naon atuh peting-peting kieu? Eta geningan migawe pamajikana. Cenah Rasul teh geuning. Maneh nyinir urang pedah can kawin. Da heueuh atuh. Paperiheun ngora keneh. Geus kolot mah biheung ngaronda nu aya ngeupan pamajikan. Puguh-puguhan neut ngaronda mah tariris. Bayar hutang 3. Tong ngahulang. Keur peuting kieu mah maneh teh. Pak. Ngaronda, Pak. Aya beja cenah. Pak Ujang teh gering. Pinah peting-peting kieu keluar. Geus cager meureun. Biasa nu karek udang gering mah hayang keluar, da cicing di imah mah kalah jangar. Sok-sok tuluykeun, urang bagian cikiheun. Piraku arek menang deui mah. Pak, bade ka mana wong yung kieu? Saurang nuju teu damang. Ya pas turkeun bisikuna naon? Tadi ngelewat nanti. Kubu. Piraku teu kaudag mah. Kunaon ai maneh? Pak, ampunten ya, Pak. Ieu mah jalmina reuwasan. Pak, damang, Pak. Pak, abdi raskeun kelilingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Parantos mulih karomatullah Bapak Ujang Sudarman muli ieu tabu 12. Mangga kasadayana warga masyarakat urang sasarengan ngadamel kuburan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.